Pasakeun teh aya daging domba, aya ati, aya asi. Duka nu mana itu narek pangheulana dipasak. Duka kunaon atuh ami mah bes ieu teh geus subuh teh mah dikocok hayang sare wae ena mah tunu hawana sararua teu atuh juga abi kieu. Tapi kabeneran geuning ieu si parawaneng teh meni daek beberes poe ayeuna mah. Sagala atuh diberesan ku manehna ieu teh. Geus mah beberes nani itu ngagoler we sabenerna mah ngolo eta teh bes biasa geuning mung sakola teh. Tapi di titah marabahaya mah mungeun si parawaneng teh besti ting kunaon ari pek keur marabahayam teh anu gegeroan besti geuningan ieu nu ngirim daging tuh tuluy jelema mah besti mung di video cenah padahal angger beunang ning eta da ka dieu deui balikna. Lanjut teh ngumahan wadah ayeuna mah bes ieu teh bakat si masih momi mah geus numpuk-numpuk gerohaneun kieu teh da nyata sok rajin ak digeroh mun keur saeutik keneh teh geuningan tapi tara tulus eta teh da kapan ngahaja sing numpuk heula kapanjang ngonten teh geuningan benerna mah riweuh atuh ngonten teh bes nya mikiran pigaweunana urang teh nya mikiran videona nya mikiran ngeditna pokona tapi duka kunaon make jol hayang ngonten deui atuh ieu teh pasakeun teh boga ati menang meuli mangkukna jol ngirim daging domba diger kalah meuli asin di ampun ieu untungna mah anu digoreng teh kalah pisang aroma geuning ieu teh besti ari pek teh anu gageroan di keur ngagoreng teh besti kukutan aing macan diparap geuning ieu dikencarkeun ieu teh sawareh nu gedena mah geuningan da karunya dikerem wae nyata geuningan bisikan pare batur teh atuh da teu dikencarkeun teh besti tapi kan nu leutik mah teu dikencarkeun teh kacidana mah angor deui kana telas geuningan nyata geuningan ari dikerem wae teh hamur parah atuh daek mahal huut teh geuningan besti ari pek datang ka imah teh kabeneran geus dipangnyaitkeun geuning pisang aromana teh ku si kakak nuhun cek atuh kakak jiga we mah bagian adik masak mah dalam mun eueuh si kakak mah teh bakal tutung atuh ieu teh pisang aroma teh besti dalila geuning marabahayam dan setelah dirundingkeun titah badami tiluanana bieu teh domba ati jeung asin teh besti ternyata pemenangna teh adalah domba ieu teh nu dipasak teh pisang aroma mah geus ararasak bieu teh diteruskeun ena mah kana goreng cipe ieu teh besti bari masakan domba teh budak mana ranyakeun teh gehu geuningan ieu teh ngan kamari teh eueuh tukang sayur teu meuli tahuna we jadina teh eueuh barudak kitu masuk tararukuh geuningan carekna geus sarupa teh menikot hayang gehu deui padahal mah da cipe buatan Mami Akilah mah tuh mantap jeung bala-balana oge akur beda gurih-gurih nyoy cenah kamari teh gehuna besti jeung cipak kararayangeuna tetapi hoream nyitakna atuh da yeuh leuk-leuk nyitak cipak teh singkat cerita geuning ieu teh geus magrib deui besti geus ararasak beu teh nyayur sop mah ku si encep beu teh di luar ieu tiap atuh besti urang ngabara rasmi ayeuna mah.